Aya naon, Cek? Cenah naon? Ieu we silaturahmi. Oh, silaturahmi. Naon eta budak ceurik? Ieu we budak ngadulang layangan. Ulang layangan tapakan. Oh, nu nyambet tuh. Enggak banding. Juk sapat we, siga nu elek. Lain mah, lain kitu. Kadek sia ayo, geura madlok, geura mandi maneh teh. Geura ngaji, sapopo geus nanyakeun wae. Ayo. Bener, Cek. Warah budak itu malah tuman mandian kayaknya. Buka baju teh. Maneh teh cek ayo. Oke, jak tepang ka bawah pisan. Jangan keluar. Maneh teh ayo oke tuh. Manis ya. Nah, awak sia teh loba setan mah. Matak kieu teh. Ampun, Mas. Wah, ampun, Mas. Naon, Det? Mang Imo. Ieu we hiburan? Hiburan naon? Dangdut. Lain. Naon atuh? Ieu hiburan ngabandungan aturan pemerintah jeung sistem kapamerintahan di negara ieu mah kaseuieun. Geus demo wae. Sakumahana ge ngebulak. Efek mun bijilna di jelema leutik mah. Binarieun ka mana mah teh? Kabayan. Cing bener kepret tanya teh. Eta reka si Mas Aju nyopet pedog di Cirey. Jeung samurainya. Geuning apa? Apa-apaan urang ngapalkeun. Tugane atuh mesti isian jeung kodamna. Mendingan ge isukan we dicokotna. Ayeuna mah keur anu hajat. Hajat naon? Urang teu apal. Eta nyundatan. Baiklah ini tadi tuh isukan nih cokotna. Hese jalana di portal mobil mau masuk. Oh di portal. Makanya ngerek dipake isuk. Isuk ke mun dibuka portalna ke dibejaan. Hese mau mobilnya mau masuk. Oke. Rasaan asa tegablek mobil si Mang Imong mah